Eh, Hei, pihak seberapa botol, Ned? Apa urusan Anda menanyakan itu? Ih, aing mah. Aing timbang nanya. Eh, Najis. Sorry aing mah teu beuki ciu euy. Ih, iya mah ciu ge lain ciu biasa Namanya. Emangna ciu naon eta euy? Iya mah ciu premium. Naon ciu premium? Setahu aing aya Geus cenah geus geus ciu geus moal oplosan apal, baygon. siapa Cooper moal apal. Sia tong sok nyepelekeun aing nya aing mah kieu-kieu ge boga pengalaman dina dunia permabokan euy. Cai naon anu can diinum ku urang sok ta? Kade Tasya. Waduh, Anjing teh. maknya teh apal ciu premium. Anjing teh. Iya nya Nora sia mah ye. Bisi sia yang apalnya perbedaan ciu biasa jeung ciu premium nya. Dengekeun nya ari ciu biasa mah pusingna jeung soranganeun nya. Lamun ciu premium mah pusingna jeung kabehan. Mau pusing keluarga nya, mau pusing tetangga, kabeh pokoknya mah pusing. Aduh. Jangan biarkan otak kita sadar, Bung. Karena sadar itu menyakitkan. Sibuk mikirin hidup. Yang perlu tanda tanya. Cuekin aja. Astagfirullahaladzim, bisa kunaon? Ned euy. Tobat sia teh. Sok munapi kana dosa da aing genan apal si agen. Tukang neule bokep. Jujurnya aing mah emang baheula remen neule bokep unggal poe. Tapi alhamdulillah ieu nama geus rada dieureunnan. Paling seminggu sekali lah. Sakalingan. Sakali nonton Aing 2 jam. mah berbuat maksiat ge da di kamar eueuh nu neule. Daripada sia anjing mabok di muka umum sia teh jabak koret deui paramere. Jadi sia mah dosana teh 2 kali nya mabok. Gandeng lah. Koret sia mah. Lah sia beungeut maksiat ta anjing tah setelan gigolo sok-sokan ceramah ka aing geura ih. Sia mah tah make kacamata kita loba teuing nonton bokep eta teh. Bocah ngapa ya, udah tua masih aja nonton bokep lah, bocah ngapa ya. Aing mah nya mabok teh gelas euy, ngan nginumna bari muter. Jangan biarkan otak kita sadar karena sadar itu menyakitkan. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Piit mah biasana loba di dieu ya Ned euy. Kalau sebau ti ucingnya teh Ned euy. Unangannya ieu teh. Mani memperkeruh suasana ieu teh euy kumaha ieu Ned euy. Lah teu ngeuna ieu bau ieu aduh. Ngaranna jadi kebon. Pasti aya wae. Lamun mung kaambe bau-bau ulina tong ka kebon tapi ulina ka tukang parfum geura. Eta awas. Nun. Untung. Aduh. Tatain goblok. Wah, ieu mah tai maung. Bahaya kebon ieu. Lain. Tai maung. Tai jelema warnana ge koneng tuh. Coba pariksa heula bisi tai maneh. Tong nuduh. Aing mah sering manggih tai nu marodel juga kieu di dieu di ditu tuh. Nganu ieu mah euy asa beda tai anu ieu mah bauna teh bau banget euy. Kakaraeun aing mah manggih tai nu model kieu bau pisan. Jeung ieu mah posisi taina ge teu nyengcle. Tapi nyongclo. Bentukna ngerucut ka luhur. Nya meureun nu modalna kieu ye ta posisina ngageol jadi ngerucut. Jigana nu modalna biduan dangdut ye. Piraku. Kelah heula ye. Aing pernah ngadenge nya bahwa cenah tai walet ge warnana teh koneng euy jeung rasana teh amis beda jeung tai jelema. Jabat tai walet mah bisa jang obat buat teuing mah ieu teh tai walet geura euy. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu bagong. Cobaan ku aing. Gelo. Pahit. Cenah. Ieu teh walet. Pancek aing ge. Goblok sia mah.